lobana masyarakat anu bercerita ke Panji dan di Ciminyak teh aya orai kobra anu berbahaya. Panji mencoba untuk meneangannya eta orai kobra. Mudah-mudahan dina ieu kesempatan Panji bisa Sobat Panji. Orai kobra geus aya. Oke, Sobat Panji, di mana we ayeuna? Ayeuna Panji lagi aya di daerah Ciminyak. Berhubung lobana masyarakat anu bercerita ke Panji dan di Ciminyak teh aya orai kobra anu berbahaya. Panji mencoba untuk meneangannya eta orai kobra. Mudah-mudahan dina ieu kesempatan Panji bisa menemukan eta orai kobra. Semoga saja orai kobra yang ditakuti oleh masyarakat Ciminyak bisa kapanggih ku Panji dina waktu sekarang ini ya. Oke, kita cari, mudah-mudahan secepatnya eta orai kobra kapanggih ku Panji. Ayo Sobat Panji sadayana. Sobat Panji, wajib tahu sadayana nya bahwa orai kobra teh hiji ular atarawa binatang anu dimana eta orai kobra teh memiliki kebiasaan anu terus atau eksistensinya. Jadi lamun biasana eta orai kobra ngalewat ke daerah eta orai kobra teh jam sakitu poe eta pasti jam sakitu ngalewat terus. Sabab orai kobra memiliki kebiasaan kumahanya istilahna teh anu teu bisa dilanggar saperti gitunya. Oge aya laporan ti masyarakat deui yen eta orai kobra teh badag pisan. Waspadanya ke masyarakat oge ieu adegan ulah ditiru saupamina eta orai kobra teh bisa ditemukan ku Panji saat ini. Ya. Oke. Yuk. Di mana we ayeuna cuang cek ke belah ditunya susuganan di sebelah ditu teh aya orai kobra anu dipikasieun keluarganya. Yuk, urang ngecek ke belah ditunya. Ayo. Biasana orai kobra selalu naonnya istilahna teh memiliki daerah jangkauan untuk neangan dahareuna teh itu teh sekitar 1 kilo. Jadi di wilayah eta biasanya orai kobra tidak akan terlalu jauhnya bergeraknya paling sekitar 1 kilo. Mudah-mudahan Panji bisa menangkan eta orai kobra. Ayo, Kang cek kamana nya. Cigana di daerah dia momal ayah sobat. Mudah-mudahan di daerah berair tadi sisi Balong khususnya ya. Orai kobra teh paling resep di daerah anu deket berair dengan sisi Balong. Sambil mudah-mudahan aya nu keur ibak oge nya cuang tol. Mantap. Ayo sobat cadana. Biasana orai kobra, ular kobra resepna di seperti ini nih. Biasanya ada tempat-tempat kararianya. Hati-hati ka sobat sadayana anu suka main ke sisi cai, jangan wani-waninya karena di sisi cai itu tempat orai kobra. Yuk sobat Panji. Panji, sampai ke belah ditunya. Mudah-mudahan si kobra aya di sebelah ditu. Karena lamun teu kapanggih teh eta kobra ngabahayakeun masyarakat, ngarsakeun masyarakat. Cuang cek keberadaan eta kobra, mudah-mudahan bisa kapanggih ku Panji ayeuna. Oke, ayo. Kebalogna oge
Sobat Panji. Sobat Panji. Orai kobra geus aya euy. Tuh. Badag pisan. Badag pisan. Cuang tewak. Mudah-mudahan eta orek teu terlalu teu terlalu galaknya. Sobat Panji. Itu badag pisan itu sekitaran 2 meter sobat Panjinya. Dari bentuknya ogenan eta mah geus kolot cigana euy. Geus kolot pisan euy. Hati-hatinya. Sok apa ngamerenya hati-hatinya lebih dekat. Ieu badag pisan ya orang ini ya. Kadek-kadek. Sobat Panji. Hati-hatinya. Oke. Badag pisan euy. Badag pisan euy. Mantap pisan. Ya sekitar 2 meteran. Panjangnya 2 meter. Bangga banget ya Wakna. Serius, ini mah udah kolot euy orangna euy. Hati-hatinya sobat sadayana ya orangnya galak pisan euy. Bahaya euy. Alhamdulillah. Orangnya geus beunang geus kapanggih. Ieu panjangna 2 meter. Beratna paling ogena sekitar 15 kiloan nya. Ieu mah geus kolot euy, geus ketempo tina ayeuna ieu tuh. Geus belang. Jadi sobat Panji sadayana ieu mah galak pisan euy. Bere ngaranna nya, ieu si gurugunya. Ieu orang ngaranna ku si Panji diaranan si gurugu. Kali deui ieu orang rek dirilis ku Panji nya ka Citanduy nya. Rek dimasukkeun heula. Kana kantong, engke ku Panji dirilis di Citanduy. Bahaya pisan. Tong hilapnya. Ka sobat sadayana anu tos nonton. Jeung jangan lupa selalu berhati-hati. Orai kobra mengincar di mana wae. Nuhun ka sadayananya tong hilap, like, subscribe jeung komen. Aduh. Bahaya euy orangna ieu mah euy. Weh melit-melit ka Panji tuh, melit pisanan euy. Ieu mah orai kobra edan ieu mah euy. Aduh. Like, subscribe jeung komenna tong hilap tawes channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong kana di Barban.